Siti Sinta Fitriani, abdi nyuhunkeun wawancara anjeun tiasa teh. Tiasa. Nurutkeun anjeun naon sih anu dimaksudkan organisasi teh? Organisasi teh nyaeta suatu kelompok anu boga tujuan sarua. Anjeun pernah gabung kana organisasi? Pernah. Waktu iraha anjeun pernah gabung kana organisasi? Waktu tahun 2014. Kunaon sih anjeun gabung kana organisasi teh? Sebab abdi boga tujuan anu sarua jeung anu ngabentuk organisasi eta. Organisasi naon anu anjeun ikuti? Organisasi game sih. Organisasi game. Ada. Jadi organisasinya ya enggak sih. Jadi kan macam-macam ya organisasi itu kan bukan tujuan sarua gitulah ya. Jadi abdi ngabentuk organisasi eta gitu. Oh gitu. Yantos atuh sakitu weh wawancarana. Hatur nuhun tos berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.